ieu lamun ngarti mah lamun paham urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah. Ieu teh ngagerokeun Gusti Allah. Junaid ngaji Ned. Ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeun anak. Mandi, set, di jero hate ngaji eta nang saha noe. Ya itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang, boro-boro urang Merak, boro-boro urang Bandung. Ieu penuh ngaji Bandung, Tasik, Ciamis, Panararaya neuk naraon meureun ka dieu. Atuh, malam kamari anu bebejat di Cilacap, Ambo Jawa amat. Sugula-sugula saya ngarti tah henteu sia bahasana naon. Lah jaga ngarti kumaha mah ngaji bae ka dieu sia naonan. Nang saha? Toel ku Gusti Allah. Nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang. Nu teu katoel sadeupa ti imah. Indit. Kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar. Motor kaluarkeun. Eta naon eta? Atuh teu ditoel ku Gusti Allah. Teu disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae. Ieu menang Allah lain kudu digerokeun. Hei ka dieu. Cara di SD disebutan hiji-hiji pendek. Udur. Hadir. Budoli hadir. Itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji teh kitu Gusti Allah mah. Rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah. Teh dah. Ternyata horenganan di hujanan. Kuat henteu sia. Eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat. Ieu mah keur carita bayangan. Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu. Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung. Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung. Di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing jeung Allah. Ka dieu. Ngan cicing heula di dieu. Meunang saha eta kitu ngagerokeun Gusti Allah. Melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti. Ya, nu mantak ahli-ahli thariqah di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah, firasat ngaran. Ka Rasul mukjizat, nabi mukjizat, wali karamah, kiai melalui maun. Aya panggupai. Aditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeun ana sebab teu mah rahasia nu paling jero. Jadi digerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beret cenah tak ini anastu nar. Kaulan sana di luhur gunung berangkat. Orang dek muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun da kae jelema. Aya jelema dijadikeun kiai digupai ku Gusti Allah. Ceng, mondok. Eta nang saha? Nang Allah. Gagah, sugi, aya teh digupai ku Allah teu betah. Ieu mah nya susah jasa. Haji bapana ge sia aya betal terus atuh itu betah sabodo sia. Geus kos itu ngomongna geus dipiceun. Tapi nyana betah bae. Masyaallah, aju ngaji. Eta teh nang saha? Nang ngagupai Gusti Allah. Ceng, pondok sia. Melalui proses bayar jurokai patamalu. Didelekeun kumaha pagawean si hayang. Terus tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bisa nyana mil dunia sorok alpia jual maknum nantek. Wah be batul muin dan zadak. Balik ceng, balik. Kawin ceng, kawin. Nah, Gusti Allah tuh teh. Itu ka arti bae kurang. Ceng bagan ngaji budak ceng. Agak ceng pilkada ceng ilu ceng. Hancur sia ceng. Nah eta nafsu. Terus urang diaping aya di diaping ku Gusti Allah mah salah mah. Terus makin kali itu ibadah. Udang beting ceng nang Allah. Udang. Rajut ceng. Sareng kitu. Ilmu geus aya di sia, ganyau geus aya di sia. Tinggal siap perang jeung nafsuna doang. Rajut tengah beting. Allah. Terus. Beki bersinar. Selama 40 peting urang tahajud bae. Selama 40 peting urang tahajud bae. Eta engke sinar kolbu naik ka beungeut. Cahayaan beungeut. Mantap kanyahoan 40 peting teu leupas tahajud bari ikhlas.
kadele sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadele ge tapi sinara beda sinara Masya Allah. Nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos itu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran termasuk Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang-datang seret hayang kanu teh nang ngagerokeun Allah kanu sorangan sia oh kapangi sesuatu anu batur teh nyahoeun udah sia udah eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 nah wudu mandi wudu lanjut oh dek dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna ndek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah nyelametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaumna kaum Bani Israil gerak kaditu ka Mesir kuari matu Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus aya balak-balak tentarana geus aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiap genjang raja geura persiap genjang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir ya Allah nu mantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimarad wa awrasna kami doagun lesna warisku Musa kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun nabi baheula teh ku raja Firaun yakni Bani Israil orang-orang Bani Israil cek Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun inuku kabarokahan bil ma'i wasyajar cai singkolocor bangawan nilan luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua mis caina wasyajar itu kena tatangkalan tangkal zaitun tangkal kurma tangkal kacang berbagai tatangkalan inuku kebarokahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah hina ka kawasan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguk Yordan geus puguk Kuwait berikut ka Bladituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh anu diperbudak kuari ka
karak menangkap kalaluasan. Pertanian dibebaskan, perdagangan dibebaskan, berikut segala rupa dibebas-bebaskan, pengurusan anak dinina pinuh ku kebarokahan, geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu. Usaha-usaha perdagangan indah anu luar biasa. Iyalah pamere ti Gusti Allah di penghinaan datang ka kamulyaan ieu melalui proses penindasan ti Raja Firaun. Mantap ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya. Mantap Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jari Bunawas urang jari bakal nanjak. Namun nya nama nanjak seseliar ha Bunawas tah nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas. Orang malah yang lamun keur turun huha teu nyaho hareng nanjak. Mun keur boga duit bae awak sehat, duit loba kendaraan aya, pemajikan sehat. Ayo orang ke Bali aya ditu. Ayo eta ngaranna keur turun sakedeung deui deulekeun sia. Mobil tabrakan. Duit aya nu maling, pemajikan gering. Ayo sia. Nyanana darah tinggi. Atuh geus nanya. Duatak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur, hatena sedih. Urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang, tinggal ngagunakeun hatena sing ade, sadar bahwa ieu teh nang Allah. Tunggu seminggu, sebulan, setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Jelema di pondok mun kasirah duit saya aya, pakaian saya aya, anggal ge beuh hiji kudumaan. Geus kitu bae di pondok mah geus. Ya sorangan, masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan. Mun kasirah lain teu bisaeun nya gaul jeung batur, lain teu bisaeun nya uli. Fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna. Bergaul jeung babaturan aya, tapi nya mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah. Keur dibarengan ku Gusti Allah. Tunggu ceng sakedeung deui sia. Ayo, ana indal mun kasirah, mentak dihina keur di pondok nama kos lain jelema. Pajar riwa lamun bali teh. Eta si budak saha? Si Junet. Emang jelema teh naon? Emang kurang gitu. Ih, coba kos gitu amatnya. Kami ngahina, masyarakat ngahina, pemuda ngahina. Komo awewe malah ditanya, sadaya teh. Wow, gitu. Atuh geus luar biasa. Jore. Artina jore sikapna, make samping, make baju, make celana, make naon kopea lah, kos kare itu. Jauh ujung stan-stan wae. Jauh jeung mode-mode na ayeuna geus teu perlu mode, nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera. Tapi tenang we, dihina kurang begalem. Mun kasirah hatena. Tapi begitu balik ka imah, Masya Allah. Boy, budak, ayo azan saya tak. Si Junet. Ngeunah sorananya. Asa-asa di Madinah, yang ngadeng azan bersyukur. Junet atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak awewe teh, wih, aing ge daek dikawin dunyana teh. Masya Allah. Kakarak azan. Ya Allah, ya Rabbi. Pas ngariung nyana jadi protokol. Baik, mantep biasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai. Diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Oh, qori. Med candata. Ya kudu kumaha ya bayar tuh. Ya, pantang mundur segitu. Junet hebat jasa ya. Kan impau cewek-cewek loba jasa kan didinya. Ngaran ge pemuda tuh.
nyana. Mohon maaf karena kori terlambat, mungkin macet, jadi saya untuk mengganjal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lain dari si Junet itu dikit. Bataan si Junet. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Bobo waing sama, bobo waing ribut. Tuh si Junet tadi nama di Ciduan. Barang balik kohara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik tidak datang di mana. Aduh, tidak datang mau balik. Med, mau balik tidak datang. Ayo, manya bubar. Ku masih ya jatuh siap baik. Ya Allah, ya Rabb. Woi, pidato sedek-dek Junet. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Net, acaranya jadi jam 7 bulan nggak langsung mamaca. Siap aku maju atau siap? Itu sebelum mamaca. Rayu baik, segala rupa gayanya siap. Siap bisa tuh eta lagam. Jauh tuh bangke baik. Aing ngeuneuleun mustamil apa mustamil teh nyawana naon atuh malah nyalakeun. Kecuali mustamil palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekali mama aja kama. Bisa aja. Teh Junet nu tatarina badina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junet kita macarawi. Ya, riipis rawi. Pondok Sapopoe Macarawi. Al-jannatu wa na'imu asalun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain so'in sanawiyah. Allah. Aduh, sial ke si Junet. Emang gitu digerokin gue sama manok ceng manok ngaji ceng ngaji nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh lalagan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos itu di pondok mah mun nyarita Gustur pondok emang bener jah henteu Gustur mah maling lauk guru beak lauk lakunya. Masya Allah, barang kujuprak, cak guruna saya nungalan lauk, barang di dalam santri, waktu kabur, tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu, ini saya udah bawa duluan, caknya ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi. Caknya. Padahal masa ada yang ngomongnya namanya. Cak guru nanya, nyong ayat tamunya. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua, iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja jangan punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagan kan tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun beureun wali emang kos gitu gitulah budak-budak santri nangagupai Allah sok akurkeun gerajim sakola dia deui beunang naonna kudu serba duit santri mantaya ceng ieu maot teh sanu ngurusan kula mah nya anu mandian set heuh ceng jalain kitu mandianan kaluaran anyar tes boleh saya emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah. Nah ialah kuai kaum Bani Israel
mimpin negara Mesir ki Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah. Allazi barakna fi pinukur kabarakan sumur mahmur wajinau. Allah karim pohar. Cikurang Bandung teh masa kumaha kuda kaluar ti gedogang. Nyana sadek-dek lompat. Sakayang orang Bani Israel tentreman luar biasa. Nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israel. Wa tammat kesempurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun. Iane perjanjian pangeran anjeun al-husna nu bagus. Ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salalabar tahan uji dipundes sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae nyana la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun. Budak lahir laki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah. Anak awal diantapkan, biarkan. Ini terurus kaget. Nyana tika digawe sadek-dek beri tanpa digaji. Oh masalah. Dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap. Tani kitu kene. Oh masalah. Setelah penindasan dihadapi dengan sabar. Nyana diangkat ku Gusti Allah. Nu mantap bima sabaru. Ku pagawean manehanana tingkah nu salalabar tahan uji. Perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelah nyana menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'afu fil ardh wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ia makan sekadar ngabeberaka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna. Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar. Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Ulah prihatin, ulah sedih Muhammad lain anjeun bae. Dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Beuleuh kaum-kaum nu baheula deuleuh Rasul nu baheula can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun yeuh Musa didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud, kemudian si Abu Jahal saha anu bisa. Tuh nendengkeun handalan tuh pundakna. Ayo teudeun. Masya Allah ditendeng kadinya ku salah seorang pemuda. Blak Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa udah. Jeroan onta diasupkeun kana karung mata tukang karung teu beres eta tah. Tendengkeun ka dieu. Kangjeng Nabi kan teu bisa. Oh, teu bisa udah. Tetep bae Kangjeng Nabi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun. Terus anu ngabejaan ka situ Fatimah ulah cicingin. Emang tuh deuleu bapa maneh di masjid teu bisa udang. Kunaon emang? Tuh deuleu kodinya bener bae. Cat dihalaan ku Siti Fatimah dicabut karang. Rabbi firli warhamni wa'fu. Coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu. Seserian kabeh sapira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah kamarah.
kakara kurang dakwah kucak-kecek aja jalan ngebaralik ulah waka dakwah deuleu ka Kanjeng Nabi kurang macan pernah diciduhan kakara diomong ke dia diomong-omong ke lah diomong ke dia itu kena kulit kena hati doang can sabaraha Kanjeng Nabi coba Masya Allah geus beres di dia balik diciduhan deui Muhammad Masya Allah ketika Kanjeng Nabi berangkat ke salah seorang jelema anu buang ka warah Kanjeng Nabi naik himar kotlek-kotlek maksud adek dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan kumaha emang Kanjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aja kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar kawan maneh Muhammad coba eta kan bahasa lain laga Kanjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ke Allah urang can sakumaha urang mah tuh kagarak ngariung dari bare berkat bae ku ceuri ya geus kitu mah can jadi kiai tuh lamun dihondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosen eueuh kakarak eta kiai nu geus kitu ieu mah masukana diagung-agung ya beda letik doang meureun gitu bod ya tamat kalimat rabbikal husna ila surat selesai kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namuna kana yang menugraha ala ladzina sudiqu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun nabi dijadikeun budak pilar diane kaum Bani Israil wa yajalahum a'immah nuku kaula bakal dijadikeun imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yajalahumul warisin bakal dijadikeun ahli-ahli waris Fir'aun ieu wa awrasnal qauman ladzina kanu masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wala lam marad wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u Fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuhu wa ma berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa menanga bangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah air tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ya Masya Allah kuari makaum Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikut wilayah nakaditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara nyimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah Kanjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua nu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan imankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh
paramean. Adapun negara Mesir kota, negara Syriasem kota, kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah. Mantap jasa. Itulah keberhasilan dakwah Kanjeng Nabi Musa alaihi salam.